Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Maung Kajajaden. Ayeuna bagian anu ka tilu nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arman Arim. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh langkung bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Maung Kajajaden bagian anu ka tiluna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana saenggeus maehan sensona eta pamuda laju diuk dina tangkal kai anu ngagoletak geus menang nuar katempo kesangna meuni nyurucud maseuhan awak. Sasakali eta kesang nu renung dina tarangna diusap ku tonggong leungeuna anu dibungkus ku sarung tangan. Keur anteng-anteng ngareureuhkeun kacape kitu kadenge aya pamuda kira-kira sapantaran jeung manehna ngageroan. "Mandri, mandri, mandri!" Cek eta pamuda nu ngageroan keur lumpat nuju ka tempat manehna. Dina leungeun eta pamuda anu keur lumpat katempo mawa kertas warna biru anu diacung-acungkeun ka pamuda anu katelah mandri anu keur ngareureuhkeun kacape. Teu kungsi lila eta pamuda geus tepi kadeukeuteun mandri. Tuluy song eta pamuda ngasongkeun surat ka mandri. "Yeuh mandri, aya surat pikeun anjeun mandri," cek eta pamuda merenya. Nalika red mandri ngareretkan eta surat, deg hatena karasa nyentuh. Langsung eta surat dibuka tuluy dibaca. "Ya Allah, astagfirullahaladzim," cek mandri ngajorobokan ya.
tanpa ngomong naon-naon deui berengbeng teh Mandri langsung lompat ninggalkeun pamuda anu nganterkeun surat. Bari teu ngomong sakecap-kecap acan nepi ka sensona oge diantepkeun ngagoler deukeut tumpukan kai. Mandri harita lompat sakalompat lampetna, lompat di antara tangkal-tangkal kai anu geus pating golepak kurut nuaran. Mandri lompat nuju ka kantor pikeun nyang hareup ka dununganana. Singkat carita, Mandri diizinan ku dununganana pikeun ninggalkeun pagaweanana kalawan bukti surat tinu jadi bapana. Yen dina eta surat netelakeun nu jadi bapa Mandri keur nandangan gering anu parna. Atuh dununganana mere idin ka Mandri. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun, ceuk Mandri. Sanggeus menang idin ti dununganana, Mandri jung langsung cengkat tina kursi, laju koloyor nuju kaluar ti kantor. Sanggeus di luar kantor kebat Mandri lempang kalawan rusuhan nuju ka kontrakanana. Sanggeus nepi ka kontrakanana bruk-brak papakean baju gancang diasup-asupkeun kana kantong. Barang-barang milik manehanana anu sejena teu dibawa. Sabab Mandri teu butuh nu karaditu, anu dibawangan ukur pakaian we jeung salin. Anu dibutuhkeun ku Mandri ayeuna ngan ukur pakaian pikeun salin engke nalika nepi ka lembur. Sanggeus sagedang dan ngaganti pakaian kurut gawena. Gancang Mandri keluar ti jero kontrakan. Dina pikiranana Mandri jadi ngabayang kajadian anu geus nimpa ka bapana nu aya di lembur Cisurupan. Teu mungkin kulawargana ngirimkeun surat lamun mah teu penting-penting teuing. Dina surat disebutkeun bapana Mandri keur nandangan tatu anu parna. Mandri kudu sagancangna balik ka lembur Cisurupan. Lamun inget ka lembur dumuk matuh Banjar Karang Pamidangan, Mandri sok inget oge ka hiji wanoja anu ngajadikeun manehna minggat ninggalkeun Cisurupan. Anu tug nepi ka akhirna manehna bisa nepi ka Kalimantan pikeun buburuh nuaran tangkal kai. Awewe anu geus nganyerikeun hatena katelahna Dewi, hiji wanoja geulis budakna Juragan Gatra anu geus nolak kana kacintana. Lamun ras inget deui ka lembur, Mandri sok ngabayangkeun kana kajadian-kajadian katukang-katukang nalika manehna masih keneh ngudag Dewi budakna Juragan Gatra. Kabayang dina pikiranana dina hiji poe Mandri seperti biasa osok nyegat Dewi budak Juragan Gatra nalika balik ti walungan pargi nyeusehan jeung gegero. Ari lemburna Dewi jeung Mandri sabenerna kapisah ku walungan. Dina hiji poe eta Mandri ngahajam megat Dewi anu karak balik ti walungan. Hei Dewi ceuk Mandri nalika wanoja anu dupi kacintana geus katempo ngaliwat. Eta wanoja anu katelahna Dewi reg ngeureunkeun lengkahna. Mandri gancang nyamperkeun ka Dewi.
tuluy diuk dina batu ngarah teu kabaseuhan ku cai walungan. Sukuna diancrugkeun teuleum kana cai walungan. Dewi, nah ari ama hidup geus apaleun can kana hubungan urang. Cek Mandri tumanya kalawan sora nu halon. Dewi teu langsung ngajawab. Dewi ngadon nurunkeun deui bawaanana, tuluy ngucek-ngucek deui sabagean kaen dina cai walungan anu ngagulidag caina katempo ngagenyas herang. Palebah dada Dewi katempo renghapna turun naik nalika ngadenge pananya ti Mandri ngeunaan hubunganana. Dewi sok ngarasa eungap hese pikeun ngajawab. Kumaha Dewi? Geus terangeun teu acan si ama kana hubungan urang duaan. Cek Mandri malikan tumanya deui. Dewi teu waka ngajawab ngan ukur narik napas anu cukup panjang. Teu lila pok kadenge Dewi nyarita bari neuteup kana beungeut pamuda anu salila ieu mika cinta ka dirina. Duka tukang nepi ka waktu ayeuna pun bapak can pernah nanya-nanya acan ka abdi kang jiga nu baeud. Aduh, nya mudah-mudahan we atuh juragan Gatra teu nyahuan kan hubungan urang Dewi. Cek Mandri. Dewi luk ngadon ngeluk tungkul. Sakadapan mah red deui. Dewi tangga neuteub seukeut kana beungeut Mandri. Atuh duanana jadi silih teuteub. Ser nun nalika dua pasang mata Pak Amprok karasa aya nu pating sariak jeung serenud kana sakujur badan Dewi jeung Mandri. Atuh luk gancang Dewi nungkulkeun deui beungeutna diarahkeun kana ngagulidag da cai walungan anu ngagenyas herang. Sedengkeun ari Mandri masih tetep neuteub wajah wanoja anu salila ieu dipika cintana. Teutepan Mandri nepi ka turun ka handap. Badan Dewi anu ngan ukur dibungkus ku samping kebat ti palebah tuur nepi ka dada anu nembongkeun kana kulit mulus warna koneng umbyang. Buk Dewi digelung ka tukang nembongkeun beheung anu mulus matak pikabitaeun anu nenjo. Nalika treup teutepan Mandri euntreub dina palebah dada jeung beheung. Mandri katempo genggerongna gondok lakina lok-lokan bari langsung neleg ciduh. Dina hatena hayang teuing ngusap kana kulit koneng kana kulit mulus koneng umbyangna awewen we dihareupeunana tapi teu mampu. Kawanina teu sabanding jeung kahayangna. Kawanina asa leungit kalindih ku sieun. Mandri ngan ukur muaskeun dirina ku neuteub kana mulus sampulurna kulit wanojan pika cintana. Sabaraha kali manehna neureuy ciduh pikeun maseuhan genggerongna anu karasa garing tuhur. Dewi, cek Mandri deui kalawan sora anu halon. Dewi katempo ngangkatkeun beungeutna. Nalika treup dua pasang mata
bantrok deui ser karasa deui sakujur awak karasa pating sariak nepi ka Dewi teu bisa pikeun ngucap nanaon ngan ukur katempo we bibirna nu amucuy beureum ngageleter. Mandri nempo kitu ngan ukur bisa ngusap dadana bari ngumpulkeun kawanina pikeun hayang ngarangkul ka Dewi. Dewi jiga nu surti kana kahayang Mandri maehna gancang meureumkeun kadua panonna. Nalika Dewi meureumkeun kadua panonna bari jiga nu ngasongkeun badana jajantung Mandri nepi ka tagtigtu karasa getih nu aya di sakujur awakna pating sariak. Kalawan teu sadar harita Mandri jiga geus rek ngadeukeutkeun bibirna kana pipi Dewi. Ngan tapi nalika geus deukeut tinggal sa senti deui erek nyium kana pipi na Dewi, Mandri jadi mangmang ngadon jep jempe. Atuh Dewi gancang mukakeun deui panonna laju red neuteup deui beungeut Mandri kalawan teutepan anu beuki deukeut. Nu aya dina pikiran Dewi katempo Mandri jiga mere isarah sangkan Dewi nangtung. Atuh jung gancang Dewi nangtung tina tempat diukna saruk samping kebat nu aya dina leungeunna anu keur dikupiak-kupiakeun dina walungan diteundeun heula luhureun batu. Jung dituturkeun ku Mandri anu cengkat. Laju Mandri ngadeuketan leuwih deukeut ka Dewi. Nalika duanana geus nangtung pareup-pareup bari jarakna geus deukeut ngan ujug-ujug kadenge aya jalma anu nyentak ngageruan ngaran Dewi. Dewi, Dewi, gebeg. Atuh Dewi ngagebeg. Ya kitu deui Mandri ngilu kaget. Katempo beungeut duanana katempo pias kolenyas ciga nu taya getihan. Duanana bingung campur jeung rasa sieun sabab tetela anu ngageruan Dewi teh juragan Gatra bapana Dewi pisan. Ama ka dieu nyusulan abdi. Gancang Kang, gancang kabur Kang. Cek Dewi nitah indit ka Mandri. Tapi teu mungkin. Mandri teu mungkin ngejat. Mandri teu bisa nempo kesempatan pikeun kabur di tempat eta. Sabab jelas bapana pasti Bapak Dewi geus nganyahukeun ka maehnana. Tapi dina pikiran Mandri saliwat kapikiran pikeun nyumput deket batu nya nyumput samemeh bapana Dewi nempo dirina keur duduaan ejeung Dewi di walungan, maka Mandri langsung nyusupkeun dirina kana jero cai walungan nu aya di antara gigir-gigir batu garede. Mandri nyumput di dinya, sirahna mumbul kaluhur pikeun nganapas, tuluy lep deui dilelepkeun ka jero walungan, sakapeung pucung hul deui kaluhur. Dewi sanggeusna Mandri nyumput gancang diuk deui di antara batu-batu nu nalemprak. Maksudna pikeun ngahalangan Mandri tina panempo nu jadi bapana. Bari api-api ngucrek-ngucrekeun cai, ngupiak-ngupiakeun samping anu keur di seuseuhna. Dewi, Dewi. Nya ama
kumaha manawi ama? Cek Dewi bari red ngareret ka pelebah bapana nu aya di luhur. Bapana katempo keur ngecegah nangtung. Mun lila-lila teuing geuning atuh nyuci pakean teh. Cek Juragan Gatra. Iya sakadap deui ama, saalit deui. Jeung saha anjeun di dinya nyucina Dewi? Dewi teu nembangan. Manehna bingung. Nah bapana nyaho. Yen manehna di dinya paduaan jeung lalaki nepi ka cintana. Kunaon bapak aing nanya kitu? Nah bapak aing nyahoan kitu? Aing paduaan di jeung Mandri? Atawa bapak aing teu nempok? Atawa nempok itu tadi? Cek gerentas Dewi dina hatena. Tuluy red Dewi sareretan ngaleret ka pelebah tempat Mandri tadi nyumput. Katempo Mandri masih kene keur ngrelep di jero cai. Laju red deui Dewi ngareret ka pelebah bapana anu masih kene keur ngabadegan nangtung. Abdi nyalira di dia ama, teu sareng sasaha. Juragan Gatra lurat reret ka sakuriling eta walungan. Bisi aya lalaki anu ngaganggu ka budak wanojana. Sanu nyaho di tempat sepi seperti kitu aya lalaki anu ngaheureuyan ka anakna. Kitu nu aya dina pikiran Juragan Gatra. Juragan Gatra teu yeuh nempo hal anu nyurigakeun di sakuring bungking eta tempat. Ganjang nyeuseuna ulah lila-lila ye. Bapare ka kecamatan ieu teh. Cek Juragan Gatra. Mohon mangga ama, mangga. Juragan Gatra balikan deui rurat reret ka sakuring tempat. Dina waktu eta Mandri lila teuing beureun teuleum di jero caina. Teu kuateun pikeun nahan napasna. Manehna maksud pikeun mumbul ka luhur rek nyokot napas. Nempo hal eta Dewi langsung ngalungkeun kain sampingna ke arah tempat Mandri nyumput supaya Mandri teu katohian kudu jadi bapana. Sedangkan Juragan Gatra masih keneh ngajega nangtung can indit. Atuh Dewi beuki takdikduk we dadana. Dewi. Mohon ama, mohon. Cek Dewi bari neuteup ke arah bapana. Lamun bapa ka kacamatan hayang dibulikeun naon? Mangga teu langkung ama wae eta mah. Cek Dewi. Dina hatena ngarepkeun sangkan bapana gancang-gancang ninggalkeun eta tempat. Nya heug atuh. Ayeuna bapa rek miang heula ka kacamatan. Kade. Nyai ulah lila teuing nyuci pakeanana. Nya ayeuna bapa rek indit. Mohon mangga ama, mohon. Harita Juragan Gatra ngaleos ninggalkeun anakna. Sangaleosna nu jadi bapana gancang Dewi narik sampingna anu tadi dialungkeun ngahalangan sirah Mandri. Dina hatena aya rasa salempang jeung watir ka Mandri. Dewi gancang nyekel kana tatak Mandri pikeun mere nyaho yen bapana geus balik. Atuh gancang Mandri mucunghul nyokot napas. Katempo irungna jeung dadana turun naik ngap-ngapan. Dadana karasa rek beulah asa eungap lila teuing nahan napas di jero cai. Mandri langsung neuteup ka tempat bapakna Dewi tadi nangtung. Lamun mah manehna nepi ka katohian ku Juragan Gatra geus bakal ripuh. Sabab saha anu teu wawuh ka Juragan Gatra
Juragan Gatra merupakan jalma anu kejem tur telenges tindakanana, jalma beunghar tapi kalakuana pelit merepet jahe bin buntut kasiran. Sing sawe pamuda anu wani ngadeukeutan anak nyatana Dewi geus pasti bakal diroga hala ku Juragan Gatra. Juragan Gatra terus angkat Dewi, cek Mandri. Dewi ngan ukur unggul atuh gancang Mandri ngangkat awakna tuluy gek diuk di gigireun Dewi. Sakujur awak Mandri jadi base. Baju akang jadi base kan? Cek Dewi ngerasa salah. Teu naon Dewi. Kayak oge bakal garing ku sorangan. Nyamuhun. Untung tadi ama teu nempo ka pelebah akang nyumput. Nya, nasib urang we keur alus meureun Dewi. Cek Mandri. Tapi cek Dewi bari neuteup kana wajah Mandri. Tapi kunaon Dewi? Abdi sieun Kang, sieun. Mandri narik napas. Manehna ngamaklum kana kasieun Dewi. Laingan ukur Dewi dirina sorangan oge sieun katohian ku Juragan Gatra. Tapi Mandri geus kagok mika cinta ka Dewi. Lamun teu papanggih sapoe karasana sataun. Terus kahayang Dewi ayeuna kumaha? Cek Mandri. Duka tuh Kang. Urang kabur we atuh yeuh. Cek Mandri. Dewi ret ngareret. Dina pikiranana teu pernah kabayang boga paniatan sanekan kitu. Teu tega sabenerna mah ka bapana lamun kudu ditinggalkeun kabur. Saha nu bakal marangan bapana kitu negerantes hate Dewi. Abdi alim Kang. Alim ari ninggalkeun amam. Urang teu perlulah pikeun nekat seperti kitu Kang. Cek Dewi. Jep. Mandri repeh. Nya kitu deui Dewi. Duanana pada aya dina lamunan masing-masing. Keur mikirkeun hal anu sarupa. Tapi nalika duanana keur ngalamun kitu, blesat ngadadak Mandri sakolebat manehna nempo aya hiji cirim nu aya di luhur. Atuh Mandri langsung naik ka luhur. Jeleng. Manehna masih sempet nempo tonggong jalma anu keur lumpat. Atuh Mandri dicicingeun gancang lumpat. Blesat jeleng. Mandri ngudag ka jalma anu tadi ngolebat. Ngan tapi saenggeus diudag meh tepi ka sisi lembur eta jalma ngiles jiga mah nyumput di imah-imah warga. Saenggeus ngudag bari teu hasil nganyauhankeun saha anu tadi noong, Mandri gancang balik deui ka walungan tempat Dewi keur nyeusehan. Saenggeus nepi Dewi langsung tumanya. Saha tadi Kang? Cek Dewi hariwang. Duka teu terang teu kapendak. Cek Mandri bari gogodeg. Dewi gancang melong ka luhur. Manehanana paur sieun aya jalma anu ngintip tuluy dibejakeun kanu jadi bapana yen manehna paduduaan jeung Mandri di walungan. Jika nama Kang aya nu ngintip. Nya, jika nama aya nu ngintip tadi teh. Ayeuna urang kudu hati-hati Dewi.
Sanunyaho eta nu ngintip teh ditahan Juragan Gatra. Cek Mandri, tapi nalika duanana keur ngobrol kitu, na atuh teu kanyahoan ari ujung-ujung ulu waktosna kabujeng see wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.